Ari aqaidul iman 50 keyakinan kanyahokeun sing enyaan mun ngaku jalma beriman nu 20 sifatna wajib aya di Allahna 20 nu muhalna nu jadi lalawanana sifat nu jaizna hiji jumlah 40 hiji hak Allah nu maha suci terasna ditambah deui opat nu wajib dirusul opat nu muhal dirusul nu jaizna hiji wungkul jumlah 8 nu nyusul jadi 40 hiji tambah 8 berarti jumlah 50 pasti pek sebutan hiji-hiji wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman ayah belanggeng beda jeung kabeh nu anyar jumeneng kalawan zatna hiji Allah dina datna hiji sifatna hiji pada melanana kawasa kersa uninga Allah nu hirupna ngadangu ningali sasauran bukti kawasa bukti Allah kersa uninga Allah nu hirupna bukti nu ngadangu nu ningali nu dadawu jadi sadayana nu wajibna 20 Adam hudus panamu masalah lil hawadis i'tiyaj ta'dud ajzu wa karaha jahal maut somam umyun bukmun kaunuhu ajzan karihan jahilan maitan asom ama abkam hanya ruksak sarupa rejeng nu anyar butuh kana tempat jeung butuh kanu ngayakeun bing bilangan zatna sifatna sareng damelna apes kapaksa bodoh maot torek lolongna pire bukti Allah anu apes anu kapaksa anu bodoh maot
pireuna wenang di Allah nami damel barang nu mungkin taya anu wajib bidamel barang nu mungkin sidik amanah tabligh fatona kizib khianat kitman bilada bener kapercaya ngadugikeun rejeng pinter bohong cidra jeung nyumputkeun tur bodona wenang dirusulna sifat manusia biasa kaya tuang leut angkat kulem sajabana.